Bismillahirrohmanirrohim. Tanbihun muntahal lahyaini ari tungtung dua careham eta minal wajhi tetep tina larai kama sapertikeun perkara takorroro anu netepkeun itu emak wa amma modi utah dipi sareng anapon ari tempat dielis paminar roksi mangka eta tetep tina sirah litisolin karena antelna itu tahdib sa'rohu kana rambutna itu roksi bisya'ri roksi kalawan rambut sirah wahwa sareng ari itu maudi utahdib eta ma perkara yan butu anu jadi alaihi kana itu ma naon asa'ru bulu al khopipu anu ipis itu sa'ru bainab tidak idari antara mimiti kiliwiran wan nazaati sareng sulah sumia dingaranan itu tahdib bidalika ku itu mau diutahdib li anna nisaa karena sanyana istri wal asropa sareng jalma anu leulewiheun eta yah dipuna sok miceun itu anu kabeh asaro kana rambut anhu tina itu mau diatahdib asaro kana bulu anhu tina itu mau diatahdib liat tasia karena supaya lega naon alwajhu larai wadobituhu sareng ari palenggeranana modi utahdib kama sapertikeun perkara kola anu ngadauhu kana itu ma saha al imamu imam eta aya doa sok nyimpen jalma torpa khoetin kana tungtung benang ala rosil uduni kana luhureun cepil wa torpasani sareng nyimpen kana tungtung anu kadua ala a'lal jabhati luhureun pangluhurna tarang wa yupridu sareng ngira-ngira jalma hadal khoeto kana ieu benang mustaqiman halna anu dilempengkeun pama mangka ari perkara nazala anu turun itu ma anhu tina itu khoet ila janibil wajhi kana gigireun larai bahwa mangka ari itu ma eta mau diutahdipi tempat dielis wa minar roksi sareng eta tetep tina sirah aedon deui an-naz'atani ari dua sulah wahuma sareng ari itu naz'atani eta bayadoni anu bodas dua nana ya katani pani anu ngepung dua nana an-nasiyata kana mun-munan wawa sareng ari itu madzkur eta muqaddamur roksi hareupna sirah min a'lal jabaini anu tetep tina pangluhurna dua palipisan wasudgoni tegesna dua palipisan wahuma sareng ari itu sudgoni eta paukol udunaini tetep dina luhureun dua cepil mutasilani anu tepung dua nana bil ida roeni kana dua kiliwiran liduhulihima karena kaasupna itu sudgoni pitadwirir roksi dina buludan sirah wayusanu sareng disunatkeun naon goslu mau adzi sulhi ngumbah tempat sulah wa tahdipi sareng tempat dielis wan naz'ataini sareng dua sulah wasudghaini sareng dua palipisan ma'al wajhi sarta larai lihilapin karena aya ihtilapi wujubiha dina wajibna itu nu kabeh pigos lihi dina ngumbahna itu madkur wayajibu sareng wajib non goslu juz'in ngumbah hiji juz minar roksi anu tetep tina sirah wa minal halki sareng tina lak-lakan wa min tahta hanaki sareng tina handapeun genggerong wa minal udunaini sareng tina dua cepil wa minal wajhi sareng eta tetep tina larai al bayadi anu bodas itu wajhi alla di ari anu bainal adari anu tetep itulah di antara kiliwiran wal uduni sareng cepil liduhulihi karena kaasupna itu bayad fi haddihi dina batasna itu wajhi wama sareng perkara doharo anu nemerak itu ma min humrotis sapataeni nyatana beberem biwir dua
Wa minal anpi sareng tina irung bil jad'i ku disopak wayajibu sareng wajib non goslu kulli hudbin ngumbah saban-saban bulu panon wahwa sareng ari itu hudbin eta asya'ru bulu annabitu anu jadi itu sya'ru ala ajpanil aini luhureun pinggir panon wahajibin sareng ngumbah halis wahwa sareng ari itu hajib eta as-sa'ru bulu annabitu anu jadi itu sya'ru ala a'lal aini dina luhureun soca sumia dingaranan itu sya'ru bidalika ku itu sya'ru bidalika ku itu hajib li annahu karena sanyana itu sya'ru eta yahjubu sok ngahalangan itu sya'ru anil aini tina soca si'a asamsi kana sorotna panon poe wa idarin sareng kana kiliwiran wahwa sareng ari itu idar eta asya'ru bulu annabitu anu jadi itu sya'ru al muhadi anu malebahan lil udunaini kana dua cepil baina sudgi antara palipisan wal aridi sareng godeg wasyaribin sareng ngumbah kumis wahwa sareng ari itu syarib eta asya'ru bulu annabitu anu jadi itu sya'ru ala sapatin dina biwir al ulia anu luhur itu sapah sumia dingaranan itu sya'ru bidalika ku itu syarib dimulakotihi karena antalna itu sya'ru pamal insani kana cangkemna manusia inda surbi dina nalika nginum wasya'rin sareng ngumbah kana bulu nabitin anu jadi itu sya'rin alal khodi luhureun pipi wa an pakotin sareng ngumbah kana rarawis wahwa sareng ari itu anfakoh eta asya'ru bulu annabitu anu jadi itu sya'ru ala sapatin bari netepan biwir asupla anu hanap ay yajibu tegesna wajib non goslu dalika ngumbahna itu anu kabeh zahiron dina luarna wa batinan sareng dina jerona wa in kasupa sanajan kandel naon asya'ru bulu li anna kisapa tahu karena sanyana kandelna itu sya'ru eta nadhirotun anu langka paul hiko tuluy dipilukeun itu sya'ru bil golibi kana anu biasa